moal langgeng salamina sok pinanggi jeung apes mah da jeung apes lamun nafsu teu dipaku kahayang teu make dasar ngalangan hukum agama nu kitu kasuksasan. Mijil saking prawingwang inalangan ya ampe gadi irina sekar pinuji sekara pinuji lulumut jebat kastori ya jebat kastori banglus lampahipun aletan ti nagara Paranggubarja patih kala Srengilan senopati kala Badra kairing waladia balad tamtama ngalet ngengkring ngabanalet mat-matnya tang pinang metu alas manjing alas lumampah sikap pedang tamsir kadabini canda sapanah limpung kitu kaayaanana bade ngalak nyawa panu Dewanata tuna lampah eta kasarius nyaeta di hiji leuweung anu kareh kabana sapon ka Selama Ngumpeng ari anu jadi ratu di Selama Ngumpeng teh aya sanes nyaeta Dewi Durga atanapi disebat Batari Durga anu dina waktos ayeuna ieu Batari Durga teh nuju pinangih jeung kaprihatinan margi tempat-tempat masyarakat di ieu Selama Ngumpeng teh dina waktos ayeuna diamuk gajah-gajah anu dipingpin ku Gajah Sena ngamuk nguak ngawik meureun tadina salah saeus masyarakat teh sok ngaheureuyan eta gajah anu mamalana dina waktu ayeuna ngaruksak kampung Padesaan seueur anu ngungsi paburisat masyarakat anu ngulon ngetan ngidul sareng ngalih alayan wayana parantos gempungan anu disawalakeun teh aya sanes pikeun ngayakeun perlawanan ngusir gajah-gajah anu ngaruksak halumampah Batari Durga wala dia bala tamtama kula abdi ayo siap sikap pedang tamsir kadabini cara sapana limpung alat-alat yang saja banang ingih mangga ayo kurang kapung wakul buaya mangga gajah-gajahna aya kasebelan teuing
sejumlah dulu-dulu. nya diri masing cari masing emut pedang pati masing emut pedang pati kadeka kadeka jojonan teuing salira kedah dadi api nyaraga kedah dijaga mujirim nawaruga nyaraga kedah dijaga ning ria anu jirim nawaruga urang kerap sasarengan bari titenan mulai bari titenan tepatna ibu hajah nini tepatna ngadang dosa tepatna ngadang dosa Wilujeng kaki badi sahanu rek ngahargaan iwati bangsa sorangan cinta kana kabudayaan sami cinta kabangsaan junjungkan derajat seni ku jalan ati nu murni persatuan ulah hani kadeka silih ujung Wis kena dihin pinasti Kasahyang Widi. Wis kena dihin pinasti Kasahyang Widi. Widi Batari Durga anu prihatin ningali kaayaan hamba rakyat ieu selama ngumpeng paburantak anu ngulon ngetan hidung ngaler nyaeta diamuk ku gajah-gajah anu dipimpin ku gajah panggedena nyaeta Gajah Seda bari jeung gajah teh bodas rupana kunira Kang Andika tobateng udin omo uken dodoy dama jeung sajabana anu dina waktu ayeuna menta supaya siapkeun tanaga jeung pikiran ulah tinggalin alat-alatnya tak urang usir gajah anu ngaruksak tatanen nepi ka beak
komo itu mah kebonjang dasri anu dina waktu ayeuna luda suuk ansur sampeuweuk da puguh teh dipelak tadina oge dah tobat teuing tak kumaha sakitu maneh dina waktu ayeuna cum anu kudu pangheulana mingpin ieu sajumlah dulur-dulur urang anu ngabogaan tekad ngusir gajah. Sumuhun kulan sumuhun mangga nguningakeun jisim abdi oge kulan Gusti Gusti Ratu naon punini kulan ku gajah sanes muntaber si kasebelan sugan teh heuh ku gajah nuhun kulan Gusti komo abdi mah pun anak nah kunaon anak maneh ditewak gajah dipaehan gajah dijejek gajah apa kunaon sanes abdi pun anak mah jiga gajah rupana sungguh meni ngagaroda wae ka aing teh meni rupa-rupa wae meni teu sarerius meni teu relevan jeung lalakon nuhun kulan Gusti dina waktu ayeuna kedah kumaha atuh carana coba baik minta supaya mikir ai kasihan gajah kunaon ai numutkeun beja mah cenah saurna kasihan gajah mah ku iguana atuh moran iguana na kudu neangan ka si Saswa si Samseng Gunawan nuhun kulan Gusti lain kasihan gajah mah ku sireum benar dinasukan ge teu mungkin gajah anu sakitu gedena sieun ku sireum pek pikir ayeuna gajah anu sakitu leutikna gajah anu sakitu gedena sireum sakitu leutik piraku make jeung sieun ku sireum asa teu mungkin peke pecakan ayeuna sireum cenah cicingna hareupeun gajah cenah dijejak da paeh atuh ai ku kitu teh mah ku kitu teh banyak coba lamun sireum abus kana ceulina mata naon digibrikeun meni mung eleh maneh wawat mah cing kumaha pandangan tijang dahu kieu ti jisim abdi mah kulan ti jisim abdi mah kulan teu aya deui dina waktu ayeuna mah lintang ti kedah nyieun ranjau we sieun ranjau kumaha sieun urang nyieun lombang anu jero da gajah ge meureun nyaho nya eta teh lombang anu jero henteu kapan ti luhurna rimunan deui ku jukut tadi mana kajejek teh kitu gajah teh bakal ngagebrus dadah teuing tersangka maneh jenius nuhun kulan Gusti kapan gajah naik lain hiji kumaha lamun baturna ngamuk tak upami ngamuk kurang lumpat meureun kabina-bina teuing sakaing teh kabina-bina teuing tobat teuing hayu dina waktu ayeuna mah siapkeun tara gajeng pikiran belah mana cara teh cicingna gajah teh di mana cara cicingna mana cicingna nya sok dina rungkun biasa eta ledug lain uing dek nanyakeun naon gajah naon anu sukuna dua nah maka jeung aya gajah sukuna dua jawab suku aya gajah diteuk-teuk nu hareup duanana jadi dua nu tukang lain nah kumaha kitu gajah naon ari gajah nu sukuna dua teh nya eta gajah mada bener teu inget karena sejarah gajah mada ti Majapahit nya raja ti Majapahit teh rajana teh hayam wuru kapan tah ayeuna uing dek nanyakeun hayam naon nu sukuna dua gampang naon hayam muruk lain dah hayam biasa ge dua tapi aduh ampun seueur katipu dinten ieu abdi ampun teuing hu hayo urang kita
Batarik Durga ningali gajah anu keur darpa oge aya nu hareureuy. Palih kulona gajah nu panggedena bari bodas rupana nyaeta Gajah Sena. Sing paruringkak bulu punuk recetna gajah anu sakitu seueur mah. Barang haningali ieu Batari Durga. Obat. Kaget gone irah kan ningali. Obat. Kaget kunira. Lisa-pisan. Kaget kunira kan ningali. Kaget kunira kan ningali ingkang sami ngalaga. Geus kena dihimpin nasti. Karasayang. Ya tobat Gusti Nu Maha Agung. Nah, asa kabina-bina teuing tingali itu Barnas. Tulan Dahu Udin Emen Naryat lagi bulan Gusti Ateng bulan tingali itu Radi gajah tapi kalau bak itu waduh tuh sangka teuing itu tingali Geraji Gopar nya waduh tobat nya itu tuh gitu ditumpukan di naon laneuh bulah ditu naon ngumpulna gajah teh teu sangka kumaha tuh carana waktu ayeuna Gusti da seueur teuing geuning gajahna. Nah, make sieun sagala. Sok dina waktu ayeuna mah wayahna usir. Piraku urang masalah ku manusia anu loba akalna. Kumaha wae carana malalikir. Menta supaya nyebar ulah ngagunuh abeh manehna lieureun. Ieu banget. Maneh surai maneh belah ditu kuring di dieu maneh dadang cobek belah kidul tak kitu maneh belah kulon maneh dedi belah kulon maneh belah kulon siap ya mana lain lamun dikeresakeun memunang hiji we itu gajah anu gadingan tuh lumayan gadingna duh dijual teh payu teh punglakeun ku aing dah benang hiji we gadingna lumayan nah keur naon aing maneh gadingna si balagu mah teh teu nyahoon keur naon keur topi kulitna keur topi mah ngomong teh ka mana karep wae geuning maneh Rohman ari gading mah gunana nyaeta keur ngalatai ceulik tuh kalayan sajabina tikeun ngalatai ceulik teh bisi aya nu nongtot moal nyaeta ubarna teh disuntik. Ieu gajah-gajah istuning rancing geus pisan barang ngadenge sora jalma kalayan kaama kabeneran anginna nebak kana ieu kumpulan gajah.
Oh, silakan batur. Nah, udah. Kemana bensin kuring eueuh? Si juri karena dengan bensin. Itu gajah geus deukeut. Mun bae kagok. Urang mah bejakeun ka pamajikan uing bejakeun. Naon? Bejakeun moal bisa balik deui bejakeun urang kitu ka jejak gajah. Acan ka jejak ge heuh bisi. Si juri hayu buru-buru iya. Batari Durga anu parantos sayogi panah-panah kurang ajar bangsat hutang pati bayar pati hutang wirang bayi wirang rasakeun ku aing dipentang seri panah dina waktu ayeuna panah pusaka bangsat lajeng nyanak gunewa lan panahna rasakeun kurang ajar. Stiker sahyang dumampara ieu panah-panah ti Batari Durga teu haya hiji oge anu teurak kana ieu gajah anu panggedena nyata anu disebut Gajah Sena. Gadingna seukeut luar biasa itu kayaanana. Ieu panah nu karasana ku Gajah Sena lirsa upamana dieunteupan laleur mun cara jelema mah nyerenge seuri nyaeta nyeungseurikeun kana laku lapah jelema anu nemakan bari jeung teu karasa mun ceuk jelema mah meureun hehe kitu tah dina waktu eta samia alomba geningan temempan ayo kabur geningan itu gajahna ngudak sing bisa nyalametkeun diri sewang-sewangan aduh kabur kunaon maneh Tumar ieu teh jalikeun cing pangyangkehkeun kuring udah batur geus kejararawa tuh ka itu kumaha kuring teh ieu teh maneh teh da urang awak leutik maneh mah gede atuh ari maneh Komar aduh teh cing itu panyokotkeun naon itu suung nagawir jeung gering jeung panyokotkeun suung ieu teh kumaha teh kayak geus sager hayang suung mau urang cokot teh ka dieu. Udah suung mah sapoe dua poe geus buruk. Wah urang nyieun nyieun tina plastik tina turut termos. Tuh ngabala lodor aing keur gering borora hayang seuri. Lain seuri urutan uing. Aduh kumaha tuh nya teu hayang nginum maneh. Hayang nginum puguhana geus sarua. Nah atuh nawaran bari jeung eueuh. Teu ngabodor dinu kieu mah. Hayang maneh diseungceurikeun ku aing. Heuh atuh seungceurikeun aing teh sugane pada ngarekam.
haha geus ya yang ciri karena sakit itu si gelo kumaha geus ieu urang ayo urang tenis balik ubat lumampahna ieu Batari Durga lumpat sakalumpat lampet